jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh data. Waalaikumsalam katuan sih an maneh aya kulakan hadam malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimenangkeun ngabukakeun saha nu ngawiridna si fulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cek tuan saya moal hasil datang ka paege sebab ngaran aing teu dipuas jadi bejakan hanya tuh kuat atuh ngaran aing waduh ukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek tuan saya wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan bejakeun tah hadam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuhan Syekh narek pamit abdi izin geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas kametek diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendi nutup atuh nu karasa ge rutup cek cenah kok jadi bararacat kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun aya ditutupkeun aya ditutupkeun tah eta siga de aji cenah kula betilok hade ge ulah sok dihadiahan nu salah-salah ulah sok dihadiahan dupa geus tuan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak sadunia ieu sadunia lain di urang bae dipuat bae teh Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entak komo atuh woh urang ayeuna ti jauh keneh geus ngumpul nyahoan kan nomor 5.000 ya 5.000 cek ya udah tapi tetap di aku bae ya aku jadinya pas ditulis ku malaikat ulah kakek tungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan oh salah ditungtung ya mencarang kena kapal nyana jadi kenek kabawa masyaallah loba cerita-cerita Tuhan Syekh mah anu nenangkeun ka pikiran urang geus urang eueuh di momana ge anu buca baca Tuhan Syekh tadi buat kurang kumaha hararebat dan sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara tuan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah ai nu henteu wirid kadinya mah henteu tapi tuan Syekh Abdul Qadir muk bae sadunya muat kabeh kanyan asal geus sahabat bae Abu Bakar Umar Utsman Ali eta tuan Syekh kabawa bae di mana bae tah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku tuan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kula teh baheula nu mah
asana sogol ngadeng aing mah asyik aing tuh tapi ngirain sebeuh perasaan itu cara kita coba hadiahan pribados seble tau apa situ tapi begitu lah coba ke hadiah aing ge cek orang bener tanya nunggus ge lain doi asal ngeunaheun ngomong teh pas perasaan mun cara sayur teh uyahna asemna pas cek orang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing geus kieu jigana aduh tah jelema ngawirida yang ketenangan ieu tenang kulantaran nu sababaraha taun ketenangan datang ka Tuhan Syekh kuatkeun ngaran kaula coba kuatkeun di silsilahna set masyaallah teu kebal langsung bahas sebab hadirnya ji ulah saged hadir orang mamaca gitu tah kutub robbani walan dulu kayak gitu nyana hadir bas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niatna hiberde tayang aing gaeng hadir ceknya kunaon pakai usaha ya kutub robbani tuh jadi ya dia waliullah bagumah gitu masya Allah karim saya jelema terpercaya kakawalian Tuhan saya terpercaya aing terpercaya Bajar Abdul Qadir wali cekna sebab jana sok naik kuda aju kuda nopang bagusna wali mah cenah cekna dilok naik numpang bagusna terus karena naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh Tuhan sogol atuh teu percaya naik kuda sangeunana we karunya tak kuda untuk ditumpakan kitu cek Tuhan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mau numpak kuda lempal karunya sih tumpakan berateun nyana minta ditumpakan kula ngomong ulah naik nusasa kula becak kuda salila kura sehat bah nu kuda ngomong teu percaya mah hese teu percaya mah hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngaberateun kanyan wah nyoba bawaan nyatuan manyambi bisa teu berat mun hayang nyao ye delekeun ku maneh delekeun horenganan nganggang jadi kuda-kudanya nama jadi teu nempel tak ka kuda masyaallah didelekeun we kieu ih tuan kaget dah mun hayang percaya kula kuari moal milu jeung kuda sila bade luhur kudana lurus ka ditu tuan saya nama sila bade luhur kakarak ya percaya masyaallah kakarak percaya aja nyana ka ditu deui sorangan ngaji pedi mah tuh mungkin tuh atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat cek kuda teh ising geus numpak tancan unggal numpak kuda cek kuda teh geus numpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol nya ge jeung bangsa mah aing waduh itu makan kutuan saya teu karasa naon kan heran entah kuda nu sejen hayang disarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni mah mondoyot jakjana kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema na waja leutik atulah nyaho jakjana berat dosa meureun jakjana ieu kuda ge ngomong masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku dirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat biasa teh mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasanya namun biasa bae teu pati jeger
pati jeger hampang lamun komo biasa hampang itu kos keur hirup da bae. Nah hayangan kuda nu sejeng kekeh hayang ngomong katuan sekulah yang ditumpakan sekali becek gana teh tumpakan karunya teh akan ku sebab hayang jadi karunya tumpak karunya nya lagi usah disat we ingis tumpak tancah cak kuda entos masyaallah teu karasa nempel-nempel acan atuh nganggang ya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lumpat atuh nyana embung milu atuh terus we ka ditu kuda tuh nyanaan. Iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami kayak kitu sarua. Malah Imam Abu Yazid bari numpak himar nyan himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanna teu diteuneun di himar dipanggul tadi nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaanna tuh dikahimarkeun bae kan kok dipanggul sih hareran unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang ente ditenden di tonggong himar ente atau depan himar mau gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak gitu baik di lahun atau di punggu atau di dia satu ketika makan ayah nu ngomong tuan atau kunaon eta babawaan ditenden di pundak atau di dinya bae si jalega kene besi berat hah besi berat himar besi berat pan meureun ditenden di dieu berat bakur ditenen di pundaknya tuh nggak berat lah akur bae jadi dijadinya kene itu ceknya besi berat ditenen di dia mah teu arti cenah tuh besi berat kumaha aya ditenen di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh ban akur berat henteu pan bisa henteu mun aya nyaho cekna kuari lamun ditenen di dia mah pan nempel tapi lamun ditenen di dia mah teu nempel can arti nempel kumaha lamun ieu babawaan ditenen ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun ditenen di pundak kula atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun panjang tuan panjang tuan ge meureunnan akur berateun henteu pan bisa henteu pan kunaha teu nempel ka himar tukar arti menyatu nempel ya yang dibuktikan kotek himar terus melurus Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleu himar deuleu Abu Yazid sekian aja tah watak ge kula mah lamun numpak nanaon babawaanna ditenden di pundak di dieu sebab lawan kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeg we geus kikian bae geus kikian babalak ngomong ka batur sia bae emang guna aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tah beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan tengah berat naik kuda naik himar emangnya nempel berateun karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berateun henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain mereka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mentak harayang kadatangan ku wali Allah malantaran hampang kana hate jembar mawa berkah beres berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadengena masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan urang berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta itu ge hutang can beres urut nyuguhan nyana urut mawa babawaan nyana haju dek datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah eta teu mah berkah di warung urut nyana we rokok
beli lauk beli naon can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu. Masya Allah, urusan dunia mah berat baik kecuali jelema nu hayang mere. Kan aya jelema nu hayang mere, aya nu kapaksa mere, aya nu embung mere. Aya nu hayang mere mah keur mah aya ajujanana hayang sugema perasaan aya. Aya anu datang culak cileuk, boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere, teu meunang ganjaran. Aya nu embung mere nyumput. Hei panai guru sia tayang lah bulan kamari datang ka dieu ju tayang kajen teu panggih jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa mau berkah nu karasa berkat ka bawah goyang. Jadi tenang, idza zukiratil auliya nazalatis sakinah, di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang. Boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami, Abu Bakar Shibli, Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri-siri mereka nugus jelas tabah bu naon gitu ngaranna kutub kurang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeudaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon kan ka Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ge datang sabaraha dengan muridna teh Noel deh udah capek tadi ge ulah milu itu ulah hayang milu ka ditu geus balik deui bae kitu ka bater henteu milu mah hayangan capek ribet aing moal sia ieu cek wala jadi ribet geus atuh kieu batu ayo ya cekel sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus atuh cekelan sorban peureum kebal datang ke Cirebon datang itu cuma eta tadi berapa lempang lalu mau penting mah datang engke balik nanya mikiran balik balik dah pula dicekelan deui moal masing-masing balik nawa ada tapuara jasa Masya Allah karim temenang tak ilmu kitu digunakan lamun encan darurat ilmu kawalian temenang digunakan lamun encan darurat lamun memang capek nak karak setengah capek mal bisa tapi lamun capek bener-bener capek ya itu bisa dipaksakan kadili capek nak karak